Tah geuning. Pantesan we atuh di imah. Naon? Naon. Bayar angsuran. Ini susut pisan kana mayar hutang teh. Teu cara keur nginyokna. Atuh da eueuh duitna oge. Unggal ditagih geus ku eueuh we ibu mah. Kumaha deui atuh da? Ari eueuh mah duitna rek maya tuh naon? Tukoran. Buruan mana bayar? Ulangan nunggak wae. Eueuh duitna. Ah, waduh. Mana cik nyilikan dompetna? Mana atuh mawa dompet? Ari dina keresek naon eta? Hartonet kieu mah. Jang naon? Jang buuk atuh, maknya jang bulu suku. Mana nyilikan? Yeuh. Hor, geuning gimana tur? Natur. Wah, sarua tuh hari kitu mah. Abi ge make sampona. Wah, heunya. Dengan menggunakan Natur Hair Tonic Ginseng, rambut kamu akan semakin kuat dan juga mengurangi rambut rontok karena sudah teruji secara klinis dapat menguatkan akar rambut dalam 14 hari. Tidak mengandung alkohol sehingga aman untuk kulit kepala yang sensitif. Aplikasikan Natur Hair Tonic Ginseng setelah keramas dalam keadaan rambut basah dan juga bersih. Untuk hasil yang maksimal, gunakan Natur Ginseng Sampo dan Natur Hair Mask sebelum menggunakan Natur Hair Tonic. Formula barunya dapat membuat rambut lebih lembut dan juga lebih wangi. Produknya bisa dibeli di official store Back to Nature. Yang satu, buruan mah geura bayar we. Tah geuning. Naon? Perasaan lain wayahna nagihan. Nah, geus ditagih deui. Ah, da eta geuning. Ari ngahaja mah waktuna nagihan, ibu mah sok tara aya di imah. Eta mah keur pareng eueuh we. Manya unggal ditagih teh keur pareng eueuh wae. Yeuh, Bu, ari waktuna ditagihan teh cicing di imah. Imah sok kalang kagada giding. Ada abi malin bejikom. Kudu cicing gua di imah. Bu, ari nagihan jelemana eueuh teh sok mata lieur ka Agina. Cik atuh Bu, cing karunya ka Abi. Maneh kecan buku karunya ka abdi. Karek kosong sapoe ge meuli riweuh. Hor, da Abi mah ngajalankeun tugas atuh. Abi ge gawe. Ari tadi mah panyana teh tim sukses. Saha Abi? Heeh. Naku naon gitu? Tawe saragamna alus. Mana? Ieu lain. Yo atuh. Tah kitu coba alus geuningan. Alus eta saragamna. Nyieun di mana? Nyen di CBT Uniform. Ini dia, tempat di mana kamu bisa bikin sendiri kemeja ataupun seragam suka-suka dengan berbagai macam pilihan warna, model, dan juga tulisan yang bisa di-custom. CBT Uniform adalah produsen kemeja dan seragam custom yang menggunakan bahan-bahan premium di setiap produknya dan tentunya dengan kualitas jahitan yang berstandar pabrik internasional. CBT Uniform juga sudah banyak melayani custom kemeja untuk event outdoor, dinas, perusahaan, berbagai macam instansi, dan masih banyak lainnya. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi CBT Uniform. Yang satu Bu, baru gak bayar ah. Abi yang seberang. Ibu punten bade naros. Upami Bumina Butia paling mananya? Butia. Nya. Oh, teh tadi malih dinya. Oh, nya tuh Bu, atur nuhun nya. Kehola. Ieu teh Bang Emok sanes. Mohon Bu, di koperasi. Ibu Tia nginjem duit. Nya atuh Bu. Sabaraha jawabna? Gede tuh. Berpasi atuh Bu eta mah. Teu meunang di beja-beja. Si Bang kitu ge meuli banget. Teu da tekenging Bu. Tekenging di wartos-wartos. Lancar tuh mayarna. Lancar. Banyak. Lain eta duit yang mayarna ti mananya? Datara anu saha teh. Duh, tuh Bu. Berarti bener ieu mah beja cek batur. Cenah mah Butia jeung salakina teh ngingu tuyul. Kira aku itu ya Bu. Hari di bejaan teh. Nyata satu Bu. Abi bade ka Butia heula. Geus kaburu sonten. Kehola. Eta lamun bayar, duitna bau tuyul tuh. Nah, ari si Ibu. Nya duka atuh. Betara ngamuan duit abi mah. Ari mayar mah langsung ya ditampi. Lain di amuan atuh. Kadi heula. Naon deui Ibu? Lain eta Ibu Tia nginjem duit, dipake jang meuli naon cenah duitna. Abi ngaduka Ibu ah. Sanes urusan abi eta mah. Mending Robinya kana nginjem duit teh. Tuyuhan aing mah karudet-rudet. Nyantos satu Bu, abi bade ka Bumi Butia heula. Engke heula atuh. Ya Allah ya Robi. Naon deui Ibu? Eta dina keresek naon? Oh, sampo Ibu. Sampo naon? Alus tuh. Sampo natur Ibu. Nyali satu. Ini adalah sampo dengan kandungan ekstra ginseng yang dapat membantu merawat kekuatan akar rambut sehingga rambut terlihat bersih, sehat, dan juga kuat. Sampo Natur telah teruji secara klinis dapat membantu menghilangkan kerontokan dan memperkuat akar rambut dalam 14 hari dan juga memiliki kemasan baru yang lebih lucu dan juga kece. Samponya bisa dibeli di official store Back to Nature. Nyantos satu Bu, abi bade ka Butia heula nya. Engke heula. Astagfirullah. Naon deui Ibu? Eta rek nginjem duit angsulana gede tuh. Teu gede Bu, ringan. Oh, abdi rek nawet atuh. Mak, rek ngenongnya Mak di si Ica. Segala udang enong rek naon? Rek ngerjakeun tugas Mak. Atuh
muli-ulu bari ngenong. Ararewa to yung mana tuh budak awewe. Hayang murang ulu tuur, saya tahu orang enong nonton batur. Pan penting atuh mak. Mana saya rek ngerjakeun tugas, apa rek nyegi. Mani kudu puting, kos ti barang wae. Atuh mak. Geus lah, nah hawa sagala unang enong ararewa teuing. Atuh da babaturan urang ge ngararendong mak. Teu dicaram kuning ku inungna. Nya juga si ari melang marok ka kolot mah. Ini tadi tuh sekalian baaran baju. Tong balik di ka imah. Mak ngusir lain. Teu hayang aing boga budak terus tujuh. Juga kali itu ini tadi melang marok mah. Nyahe gatuh ari mak ngusir mah. Rek ini teh urang mah. Yo, wadi tuh. Lagi ini kemana mana? Ka mana we? Segala mawa tena. Bae, urang mah rek esna tena we. Pas nuh we si arek ini keun antep hayangnya hau aing mah. Duh, hujan euy. Kamana atuh cenah matugna teh? Mak, Ning sia matuk deui. atuh da hujan. Masa tengah gubuk tenda lain. Atuh da tenda ge tenda biasa mak teh. Mata kabanjiran atuh hujan mah. Make nu alus atuh tendana. Mahal mak, meuli nu alus mah. Teu lain nyewa sia mah kata dapur outdoor. Di Tadabur Alam Outdoor menyediakan berbagai macam perlengkapan camping dan juga hiking yang standar, aman, dan juga nyaman. Dengan harga sewa yang sangat terjangkau, seperti tenda, sleeping bag, carrier, kursi lipat, meja lipat, matras, senter, bantal, dan perlengkapan lainnya. Selain aman dan nyaman, pilihan alatnya juga sangat lengkap dan tentunya dengan kualitas yang terjamin. Pokoknya kalian gak usah bingung deh kalau nyari tempat sewa perlengkapan outdoor. Karena Tadabur Alam Outdoor menjadi tempat sewa yang recommended banget buat kalian yang berencana mau camping. Kok si arek ini clean? Mau jadi ah, Nah, ribeteng. kenapa kok tiba-tiba muncul di situ? Aku kasih mak Marimar. Kenapa? Barusan telah terjadi kecelakaan tepat di harapan bengetku. Di mana? Di sana, di depan rumah makan Padang Selera Mitoha. Aku juga suka ngederegdeg kalau melihat hal seperti itu. Sambil menghuleng, aku sejeroning berpikir, bagaimana jika aku yang mengalami kecelakaan itu? Memangnya kendaraan apa yang mengalami celaka? Mobil truk yang bermuatan ini. Ya ampun, berapa loba korbannya? Kecelakaan ini tidak begitu banyak ngaleg-leg korban. Korbannya hanya satu, yang tergeleng oleh truk. Siapa yang jadi korbannya? Berit. Dibuang sayang. Yang mengalami celaka. Ya. Dua tilu. Yang mengalami celaka. Yang ngemalangi. Tinggal. Umi mai. Mobil truk yang bermuatan ini. Mobil truk. Kayaknya masih lagi seri. Mobil truk yang bermuatan ini. Tilu. Yang ngemalangi. Ini merang-merang teng teh.